warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Mam TV channel. Boy, ayeuna urang rek review dek ka kafe sebuah kafe terhit di Nyangkoek Village ini. Pokoknya mun hayang nyaho kumaha ke urang kaitu. Nah guys, pokoknya urang geus nepi di naon ieu teh Pak ngaranna Pak? Oh iya teh, iya Ryan Rian Cafe. Segala aya di dieu mah kecuali janda ge aya. Aya janda aya di dieu. Ade atuh. Tapi di dieu mah hapunten kana sok darmaji, di dieu mah teu tiasa darmaji nya. Di dieu mah di darmaji kayak dihukum cambuk di dieu mah. Tong darmaji di dieu mah. Ulah darmaji. Alasan akang muka kafe ieu naon? Hayang gawe ka pabrik hese wae. Oh, ya da nama kudu boga orang dalam euy. Rudet can. Nggak ikut celana dalam dah ulah geningan. Komo atuh tah bahaya. Geus aya nama kikiaan. Ngepet sampingan. Hah? Ngepet. Aduh, entong ngepet atuh eta pagawean abdi Oh. Padahal aya lowongan pekerjaan, Pak, duh. Naon nulungan? Eta nanti nulungan harimau. Modal. Ngan resikona eta teh nya eta maut di tempat. Cilaka kitu mamang gaji teh sabaraha.